Di hiji desa aya saurang janda nu boga 2 budak gadis. Manehna gawe nu getol jang ngahirupan budakna. Dina poe hari, Bu Siti keur sasapu di teras imah. Ngadadak si Citra ambek-ambekan. Ma Citra yang dahar. Eta Neng, aya kuluk sampo di meja. Sampo wae. Kayak daharan lain gitu mak. Urang yang dahar hayam. Citra prihatin ka emak. Emak teh teu boga duit. Jeung beli beas oge eueuh. Aya naon sih isuk-isuk geus ribut wae. Eta teh urang hayang dahar hayam, tapi ayeuna kulit sampo wae. Tong kitu Cit, urang kudu bersyukur alhamdulillah urang masih tiasa dahar. Teu aya nu tiasa ngartiin urang pisan. Denge aya nu ribut, tetanggana kaluar ti imah. Aya naon sih Bu? Pagi-pagi keluarga Bu Siti geus ribut wae. Eta si Citra hayang dahar ayam, tapi Bu Siti bogana sampo kulup wae karunya nya Bu. Ini apa ya Bu ya? Nya. Bukan poe Bu Siti nyederkan kue kaliling kampung, tapi geus seharian kuena kalku. Kue. Oh, geus seharian kieu dagangan can laku. Karunya pisan ieu pengemis. Minta duit. Urang geus teu dahar kulup wae. Ieu Bu, aya kue jeung ibu keur dahar. Mohon Bu, semoga Ibu dapat balasan di Gusti Allah. Amin, sami-sami Ibu. Bu Desi jeung Bu Rini nyamperkan Bu Siti. Ya ilah Bu, atos jeung dahar budak we teu boga sosokan mere kue. Nya ih sami-sami orang miskin gitu. Ya Allah Bu, tong itu urang kudu berbagi ka batur. Walaupun urang miskin oge, insya Allah lamun berbagi mah rezeki lancar. Ya lah Bu, nih sosokan ngeceramahkeun urang. Heeh nya, atos urang jeung atos maneh teh masih loba urang. Bu Desi jeung Bu Rini ninggalkeun Bu Siti. Assalamualaikum. Salam. Mak, mana hasil daganganna? Urang mah rek beli HP. Dagangan emak teh laku cin, emak teh dapet atos poe ieu. Nah mahal, emak teh boga duit ari segitu mah. Kumaha sih? Makana nyari duit teh yang benar. Cit, emak boga HP, tapi kos kieu. Kan iya, meni goreng. Pokoknya urang mah hayangna HP nu Android. Allah Gusti Nu Agung, kuatkeun iman hamba, pikeun ngajalani hirup ieu, kuatkeun hamba keur ngahadapkeun sifat si Citra, bukakeun pintu hati si Citra, pikeun si Citra tiasa prihatin ka hirup ieu. Amin amin ya Allah. Sukan poe Fitri pamitan jeung indungna hayang ngalamar gawe. Tidak dulu. Mak, doakeun Fitri ya, hayang gawe. Nyaneng semoga diterima gawena. Hati-hati Ya Nyaneng. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lain sisi, Fitri keur nyari gawe di toko Buningsih. Salam. Bu, ampunten aya lowongan kerja tuh. Abdi alamat kerja. Neng di dieu teh aya lowongan. Tulungan Bu, abdi keur butuh Bu. Lamun hayang mah neng ngabantuan ngabereskeun imah ibu. Bu, abdi tiasa. Hatur nuhun ya Bu. Heuh neng, isukan terus biasa gawe. Mohon pisan ya Bu. Abdi bade mulin heula. Assalamualaikum. Heuh neng, tiatinya. Waalaikumsalam. Fitri balik ka imah. Assalamualaikum Mak. Fitri tos mulin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mak, Fitri geus ditarima gawe di rumahna Buningsih. Alhamdulillah atuh Neng ari geus diterima gawe nama. Semoga betah. Amin Mak, doakeun nya. Nya. Sababaraha bulan gawe, Fitri menang gaji. Semakin lama gajina makin loba. Sabab si Fitri gawena nu getol. Alhamdulillah Mak, Fitri menang gaji loba, majikan Fitri mani bager.
Wah, duitnya loba pisan teh. Boleh lah Citra minta jangan beli HP anyar. Citra, iya duit teh rek ditabungkeun jang masa depan Citra. Empot tah HP babaturan meni halus pisan. Ulah pas gitu atuh Citra, karunya kate Fitri. Citra teh mangkat ti imah, kabur mawa duit lancekna. Sabaraha bulan kemudian, Fitri geus sukses. Lamun Citra malah jadi pengemis. Fitri kerjalan ka imahna. Tiba-tiba aya pengemis ngenta duit. Ya Allah, iya Citra, mana kunaon bisa kieu? Heueuh teh abdi teh Citra. Abdi teh hampura waktu eta ngambutna teh Fitri. Teu nanaon Cit, hayu balik ka imah. Citra jeung Fitri balik ka imah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Si Citra kunaon jadi kos kieu? Hayu masuk hayu. Duduk. Mak, abdi hampura ya mak, dulu sering nakal, sering ngelawan emak. Heueuh Cit, ma tos maafkeun kesalahan Citra. Akhirna Citra sadar kesalahannya selama ieu. Manehna menta hampura ka indungna jeung kalancekna. Setelah itu manehna hirup bahagia.